Dongeng ngakalakeun siluman bagian kedua. Sakumaha kauninga dina hanca kamari teh nya den juga lah teh cenah nuju ngawangkong jeung si Aki tukang warung katanya kumanya lain juga nana makanya cara ketan aduh ala yo nah Ki hayang gitu harta menang tina munyung gitu tah tapi nggak dipikir-pikir mah hari menang munyung mambung Aki teh da meureun menang perkara anu teu akur wae ujung batur meureunnan nya menang tina harta siluman tapi hari hartana mah hayang tapi tina munyungna mambung Aki mah ya wae atuh ari kitu mah ya eta mah istilahna mah risiko Ki naon istilahna mah lamun urang hayang harta meureunnan ku jalan anu cara batur meureunnan urang kahiji kudu boga modal tah meureunnya kaduana lamun teu boga modal kudu daek capek meureunnan tah atawa meureun ngarep-ngarep kana milik kitu tah da sok hese lah pokona mah nah lamun ku harta menang kieu mah meureunnan menang rek tina siluman seperti kitu teu sieun kana mamalahna Ki eta anu disieunkeun ku Aki teh sieun kana mamalah mah kitu Aki teh sieun ari kana malah-malahna mah aduh tapi hayang kana hartana mah kabeh oge atuh da hayang ari kitu mah kitu cenah di antarana wawangkongan antara den juga lah jeung si Aki itu kang warung teh sakolepatan katingali di sisi warung anu disarig-sig ku awi katingali aya jalma anu ngaliwat satuluy nama kuliwat si jalma teh di sisi warung teh ka hareup warung malahan mah satuluy nama asup ka jero warung bari nyarita atuh sampurasun ieu atuh kuring tiasa kalepat ieu rampes geningan si amang nu kamari ngenong nya eta teh amun teh salah mah anjeun teh ngaranna teh Mang Darsa teh nya waduh bener pisan Aki uring Darsa ieu rek ka dieu rek ngador-ngador bedeui ti dieu ieu sok atuh ayo ka jero atuh di mana atuh lalampahan teh kapanggih nu teangan teh waduh kuring teh can kapanggih Ki teh nu teangan oke atuh teu nyaraon di jam-jaman teh nu ditingali ti pilarian ku api teh kitu ari ieu geuning saha ieu aya anu ka warung oke Ki sarua kapoekeun kitu di dieu ning ngobrol jeung Aki geus arek sariak payung saperti kieu pisan ieu jiga anu kabeneran pisan ieu teh nya anjeun teh saha ngaran teh encan nyaho ngaran Aki mah ceuk si Aki tukang warung bari ngaliuk neuteub weh kana beungeutna den juga lah apoh deui Aki teh ngaran teh can ditanya tapi ieu mata nu karak datang mata ieu nya ieu ngaranna teh Mang Darsa ieu di kamari we geus ngenong di dieu cenah teh kapoekeun ayeuna arek ngenong deui meureunnan nya arek ngenong deui atawa arek hungkul Jang Darsa waduh kuring teh bangunna marek ngenong deui di dieu sangararep deui di dieu meunang meureun Ki nya kae ayeuna arek ngopi moal aku Aki arek ieu meungpeung hanyat ieu Aki urang pangameulikeun urang pangnyieunkeun ku Aki aduh saya pisan Aki eta kopi waduh anu hideung we Ki da kuring maresepna kopi hideung aku Aki urang pangnyieunkeun nya satuluyna si Aki mah ini teh ka jero dapur rek nyadiakeun cenah kopi sakumaha anu dipenta tadi ku anu ngaranna si Darsa anu ngaranna Darsa teh dadegana mah leutik bisa disebutkeun henteu pati jangkung lamun bahasa kasar mah bisa disebut penek lah malahan mah
awakna oge teh kacirek badag atau bisa disebut oge henteu montok tapi henteu ari disebut begang mah. Dalamun dikira-kira mah baik ngareneng gejeng juragan juga lah cenah. Iya anu ngaranna Darsa teh ngan ukur satak tegeunana den juga lah puguhan ari den juga lama awakna teh jangkung badag nya jangkung nya montok. Kadenge si Darsa bari diuk teh nyarita. Atuh, ye kisanak teh di mana teh aya teh. Kuring teh tadi jika anu keur parokot pisan ngarungukeun tapi ngahaca ieu teh ngarungukeun nyakcak tadi teh di pipir warung. Sama-sama kuring teh arek asup ka dieu warung kade karungu kitu tah anu keur ngawarangkong. Aduh ngawarangkong warangkongkeun kitu naon ngaranna teh. Perkara-perkara harta gitu. Jadi kuring teh penasaran ieu. Lamun di ieu keun malam ek dipercaya mah kitu tah. Kuring teh jika anu satujuan urang teh neangan harta kitu tah. Wah. Waduh wala-wala ieu. Lamun arek diomongkeun mah ieu nya ieu. Perkara anu kitu teh. Perkara anu dipahing pisan. Jalma anu sok nyakcak kana omongan batur. Buat teuing batur teh. Bogaeun Rusia. Ieu mah kalakah didedengekeun. Waduh hampurten wae ieu teh nya. Sapap tadi teh ada keningan karungu ku kuring. Nya kuring teh paring nyaepkeun rokok pieu teh di pipir kitu. Paring ngadedengekeun heula bisi ngakangku deui. Jadi kuring teh tadi teh. Jadi naonnya bahasa ayeuna mah meureun serba salah kitu tah kuring teh. Arek tuluy asup bisi ngakangku. Arek ditungguan nyapa secara kitu jika nu nyakcak kuring teh. Tapi kuring teh ngarasa kataci gitu tah. Ngawangkongkeun harta anu bukan siluman. Nah arek muncung atawa muca teh ya gitu. Atawa nuju ngadongengkeun jalma anu muncung atawa muca ieu teh. Waduh. Kieu yo sakalian we. Tapi anjeun ngaranna Darsa ieu teh. Waduh. Ieu kuring Darsa ieu. Tapi kuring teh yang warna heula atuh saari akang ieu cangkung pada kunis bablang awak menika. Jika anu montok ieu ieu cika lain jalma dua maneh ieu jika tilu maneh ieu maksud teh lain jalma core-core gitu jika jalma anu senang tapi jika anu neangan harta cenah tadi tina omong-omonganna tah kumaha ieu teh. Wah kaula tuh kuring teh arek ngawangkungkeun ieu kuring teh lamun di taeun mah lamun arek di percaya mah lamun arek dipercaya mah ieu nya sebut we ngaran kuring mah ieu. Coba lah. Wah, atuh, ieu ngaran asli atau ngaran palsu ieu? Wah, pokona mah anjeun wawuh ka kuring ngaran mah cobanya. Waduh, cobanya. Coba gitu. Dicoba-coba. Kuje atuh euy. Coba. Oh, ada ge lanjut. Aduh, coba. Lain coba. Wah, atuh eta lah. Anu, wah. Kek. Tapi eta teh ngaran teh nah makanya ngaran coba eta teh ada beda eta. Kuring teh baheula teh cenah. Lamun barang dahar teh osok teh cukup saeutik. Mantakan awak jangkung badag yuh tah pannya. Coba deui ujung cek anjeun mah tadi. Jiga anu jalma senang padahal mah sarua we ujung. Jong bapada urang we sakitu tah. Ngan pedah dahar teh teu saeutik alias lamun kudu dahar teh kudu sadia kejo anu loba disebut we ku indung kuring teh ngaranna teh joba kejo loba gitu tah. Waduh harus pisannya ngaran teh aya sasakalana gitu tah ada aya eta anta gitu tah coba kejo loba gitu. Keun kembali lah ribet apa baru gitu mah tapi ayeuna kieu ari anjeun teh ngaran geus nyaho ngaran mah waduh kuring mampan Darsa tadi ngomongkeun kuring ngan Darsa. Kuring ge nyaho lah. Tapi kieu anjeun teh di mana rek ka mana ieu sabenerna ieu. Maksud teh lamun jika anu keur ngalalana atawa anu keur nyabaan gitu tah. Maksud teh lamun anjeun sarua satujuan. Nah lamun kumaha lamun rek babarengan waduh harus pisan eta. Tapi kudu dikenyahokeun heula ku anjeun. Kuring teh ieu teh di lemur pisan ieu. Kuring teh neangan pagawean
neneangan disebutkan harta, neneangan disebutkan kesenangan, tapi temangi wae coba enak kayak itu kadieu uring teh hese gitu tah, hese dina usaha uring jadi we kayak itu kadieu teh pararuku tika kuring teh ya papangi ejeng hiji dudungan kuring dudungan kumaha gitu tah. Nah kieu maksud teh ieu pudunungan kuring teh nitah ka anak buahna anu pana teh aya tiluan di antara anak kuring teh dirinya asal nama jadi tukang nuan toko atau nuan imah bisa disebutkan centeng oke gitu. Tadi dinya teh kuring teh di piwarang di tita teh aku nu jadi tunungan iya. Jangan cenah hiji pakarang anu disebutkeun teh kucang gitu kumaha nya ngaranna teh. Kucang ngulung kucang ngulung. Kucang ngulung. Kucang ngulung. Tak kuring teh. Neneangan dukun kayak itu ka dieu atau aya sepuh anu pinunjul anu hungku ilmu gitu tah. Supaya neangan ieu ngaranna kucang ngulung. Kumaha hasil ayeuna atuh. Nah eta kitu. Di kamari kuring teh geus aya 3 poena 3 peutingna di lemur ieu mah. Tapi hari ini tinitan mah ieu teh kuring teh geus aya kana teuing saparaha poe meunannya. Aya 2 minggu ka tukang mah meureunna geus leuwih pakuna. Tadi dia kuring teh da kadenge gitu tah. Lupa centi dia mah kolot-kolot anu disebutkeun dukun teh gitu. Kuring teh jadi meuneunan milarian. Ayeuna arek peuting kadua ieu teh dieu. Tapi anu diteangan mah jika anu teu aya nyoy-nyoyan gitu tah. Teu aya anu ngajugemakeun gitu kan hate gitu. Jadi inti nama anjeun teh keur neangan anu disebutkeun kujang ulung gitu nya. Tapi jangan kapangi gitu. Tak gitu pisan bener ya tak. Tapi kuring teh kata anu tadi diwangkongkeun ku anjeun jarang itu si aki tukang warung tah. Bener teh eta teh neangan nu disebutkeun harta nu disebutkeun siluman gitu. Mun aya kuring hayang atuh atawa lamun teh mah lamun hubungan jeung dukun-dukun teh mah poa-poa eta. Lamun teh mah aya anu dukun bisa manggihkeun jeung siluman tika bisa neangan harta gitu tah. Sukan we bisa neangankeun oke karena anu diteangan ku kuring gitu. Nya eta tadi pakarang teh disebutkeun kucang ngulung teh gitu. Sasukan we urang ari aya batur mah gitu urang teh. Jadi aya naon gitu tah. Aya batur paku kumaha gitu pan meureun gitu. Heuh bener teu. Bener harus bisa we. Tapi eta tadi kuring teh masih kena jelas tadi kumaha anu kayang kanceun teh eta teh. Naon anu dimaksudkeun ku anjeun gitu. Tapi kembali lah sabenerna mah ieu teh perkara anu dirusiakeun kuring teh euy. Tapi kurantaran anjeun geus nyak-nyak euy. Sanajan kuring sabenerna mah ngarasa teu ngeunah sabab omong-omongan kuring didengekeun ku anjeun kalawan teu hakna. Nya kuring teh meureunana ieu kabaksa ieu. Jeung deui dipikir-pikir mah salah kuring sorangan keneh mah kudu ngawangkongkeun di tempat anu dikira-kirakeun loba bakal aya jalma anu datang ka dieu tempat atau ka warung istilahna mah tika ka emper-emper jadi natapan jadi teh bisa jadi ka emper-emper jadi bisa kadenge ku saha-saha wae kebelah tapi kuring uleh ngarasa kataji ku maksud anjeun tika lulumpah lalampah atawa nyanyabaan kana neangan anu disebutkan pakarang disebutkan tadi teh naon ngaranna teh kucang ngulung eta. Eta kucang ngulung. Sabenerna mah kuring teh sarua keur neangan dukun lah. Anu bisa mangingkeun kuring jeung anu disebutkeun siluman. Tah gitulah intina mah. Satuluyna. Ieu dan juga lah anu ngaku ngaran cenah ngaranna teh si Joba. Ngomongkeun kanapa maksudana anu arek hayang cenah nyokot hartana siluman ku cara neangan dukun anu bisa mapanggihkeun atawa ngalaksanakeun kana eta pamaksudan anu disebutkeun ngaranna si Darsa teh ngut-ngutan we jika nu ngarti kana naon anu dimaksud ku dan juga lah alias si Joba teh teu lila tidinya katingali si aki tukang warung teh nyamperkeun bari ngasungkeun kopi ka si
Bari nganterkeun kopi ka si Darsa. Sanggeus kitu mah manehanna diuk bari nyarita. Nah kitu Darsa. Keningan ujang ieu teh ngaranna teh cobanya. Kuring coba ki. Tah kitu atuh ayeuna mah meungpeung aya eta batur kapaku kumaha aya tuaan eta. Anjeun aya tuaan jadina teh bisa si ditulungan kitu tuh. Lamun teh mah engke moronannya. Neangan teh mah aya kitu jadi aya batur lah. Ngarti oge kuring oge ki. Tapi aki teh jiga arek kabawakeun ku si Darsa geuningan arek ngomong jajawaan kakanalan saperti kitu. Aki teh jadi kabawakeun we. Jadi kemaya tuh nya sakitu mah saeutik moal nanaon kemaya tuh ah. Waktunya relek henteu karasa. Tungtung lama di luar uplak we ngobrol tika mangsa wanci sareupna. Tika beduk magrib datang. Si Darsa jeung Den Jugala jika sarwana datang beduk magrib teh kadah ngadon nyunut deui rokok. Malahan mah meta deui kopi ka si Aki teh. Ari si Aki mah ngarumasakeun cenah geus kolot manehanna mah nyelangan heula ngalaksanakeun salat magrib. Waktunya relek henteu karasa. Lilana peuting jeung naon wae laku lampahna ieu tilu jalma di warung si Aki. Katut si Aki teh dicaritakeun dina ieu ujaring carita. Urang caritakeun dina kaayaan isukna. Dina kaayaan isukna dua urang jalma nyaeta Den Jugala anu ayeuna mah disebut we ngaranna teh cenah si Joba. Jeung anu katelahna si Darsa geus pamit ka si Aki tukang warung. Malahan mah sagala rupa anu kudu dibayar mah geus beres diberesan ku Den Jugala langsung cenah. Manehanna mah keur boga duit kembae cenah si Darsa jang sapenting eta mah dipangbayarkeun ku Den Jugala. Satuluyna dua urang jalma lalempang teu pati rusuh tapi teu alon teuing. Malahan mah tika ari ngawangkong sagala rupa rek nuju cenah ka pasir batu teh anu diomongkeun ku Den Jugala mah hiji dukun lepus paraji sakti. Sugan we cenah bisa mapakihkeun manehanana jeung anu disebut siluman teh. Kaharep ieu anu disebut ngaranna si Darsa teh hayang nyaho oge cenah hayang papangi. Sugan we si Aki anu disebutkeun anu dituju teh sarua nyahoeun kana hiji pakarang anu disebutkeun ku Jang Ulung. Di lembur si Aki tukang warung mah muru ka eta pasir batu teh kaselang cenah ku hiji lemur. Mapai jalan satapak ngaliwatan galangan atawa jalan padesaan. Malahan mah aya oge tika ngaliwatan jalan anu diantara di tengah-tengahna leuweung ipis. Matak waas karasana kanuduaan sanajan leumpang rada capek komo pas beneran hadet moyan mah tika ngaresang sagala rupa. Tapi tak kulantaran hawa seger anu masih keneh asri tina hawa pagunungan karasana teh tetap seger we haridang oge kalakah jadi jika anu hanget kuduaan eta mah karasana. Katelahna teh Ki Wira hiji dukun cenah hiji dukun lepus cenah di wewengkon pasir batu. Jalma anu aya di lemur pasir batu eta mah teu pireuh deui ka eta ngaran si Aki Wira teh. Pasir batu lemur anu disebutkeun lemur leutik sabab katingalina mah ngan kur aya welasan suhunan imah di eta wewengkon teh. Atuh neangan anu disebutkeun Ki Wira keur mah keur jalmana istilahna mah geus kakoncara disebut sesepuh lemur di lemur eta mah. Katamah-tamah deui teu pati hese sabab kadang wargana masih keneh saeutik. Kakocapkeun si Darsa jeung Den Jugala atawa si Joba teh geus asup we cenah ka imahna Ki Dukun Wira anu dimaksud teh. Singkat carita Den Jugala ngawangkongkeun naon anu dimaksudna sugan cenah ieu Ki Wira teh bisa merebong bolongan kana pamaksudanana anu teges we langsung tok moal diomongkeun ku eta Den Jugala teh
hayang nyaho carana cenah asup ke alam siluman. Waktosna waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna nya. Ieu cenah hayang naklukkeun siluman cenah ieu nya, hayang ngakalakeun siluman bagian kadua. Tia bahan katampi kalayan kadihan tur janten beberapa mana kumaha lajengan carosna. Nah, makanya di saksi kedua diputar wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui permio.